warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng Ibu di pangajaran bahasa Sunda. Dina danget ayeuna urang bakal diajar ngeunaan sajak. Sajak nyaeta salah sahiji karya sastra Sunda anu direka dina wangun basa ugeran atawa puisi. Eusina ngebrehkeun pangalaman batin panyajak jeung teu pati kauger ku patokan-patokan. Aya sababaraha unsur sajak, di antarana nyaeta nu kahiji jejer atawa tema, nyaeta gagasan pokok anu rek ditepikeun ku panyajak kanu maca. Conto tema nyaeta keagamaan, kemanusiaan, perjuangan jeung sajabana. Nu kadua nada jeung suasana, nyaeta sikep panyajak kanu maca. Nu katilu nyaeta rasa, hal-hal anu ngajiwaan eusi sajak. Nu kaopat amanat, nyaeta mangrupa pesen panyajak anu karasa kanu maca sajak. Ieu aya salah sahiji conto sajak anu judulna Tina Jandela. Hayu urang baca sasarengan. Tina Jandela, karya Yus R. Yusamsi. Ningali amparan sawah, aya nu guligah rasanya nu tadina bumetah di nu mana, ayeuna pinuh amarah. Nah atuh sawah teh bet jadi tempat runtah, ciherang teh salin jinis jadi limbah. Sok emut zaman nini jumeneng, cenah sawah teh caina ngagenclang herang. Ninggali amparan sawah, ninggali hate nu robah. Eta tadi cara maca sajak anu judulna Tina Jandela karya Yus R. Yusamsi. Nah, pancen kanggo danget ayeuna nyaeta nu kahiji nyaeta ngahaleuangkeun kawih tanah Sunda. Di buku paket kaca 63 aya kawih tanah Sunda. Hideuk hafalkeun bari regepkeun contoh cara ngahaleuangkeun tanah Sunda di video nu aya di kolom deskripsi. Hideuk haleuangkeun di pertemuan minggon payun sareng guru masing-masing. Pancan nu kadua nyaeta di kaca 67 dugi ka kaca 68. Latihan hiji jeung latihan 2. Hideuk eusi dua latihan eta di buku tulis, hasilna difoto jeung dikirim ka Google Classroom. Alhamdulillah pengajaran ngeunaan sajak parantos rengsek. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.